Yuk, halus kene gitu yuk tanya. Masak kieu ge mahi berenang gitu ya. Jang, alungkeun kampak Jang. Jang, alungkeun kampak Jang. Naon? Kampak. Kudu alungkeun. Ada udah alungkeun. Kampak ya. Buru alungkeun. Buru ya. Alungkeun. Terus alungkeun deui. Nya sok canepi nih, mana dia? Aduh, ada para buat udah alungkeun di wae. Pan dia geus alungkeun. Bener ya teh, alungkeun deui. Alungkeun deui. Burukeun kuat yeuh, geus burit. Aduh, aing mah lila pisan ngalungkeun kampak ge. Dia alungkeun tuh, kodi tuh. Tuh, kodi tuh. Tuh. Alungkeun. Dulu eta, alah beli jauh-jauh teuing ngalungkeunana. Cita teh ka dieu. Aduh, aing Lain bener, kapan tadi teh ada alungkeun. ka dieu ngalungkeunana, aingnya ka Ada alungkeun kan. Aduh. Ada alungkeun ka dieu. Aduh. Itu deui wae urang. Urang salah ngomong ka dieu maksudnya lain ka ditu. Aduh. Bawa lah. Jauh, bawa. Bukan dirinya anu kudu mawa. Nah, dirinya anu salah. Oh ya, aju cepet. Mana dia teh? Lah, ieu nya mah naon deui yeuh? Ieu. Aduh. Kuning ieu mah ieu. Ah. Ampun. Hah? Mana? Oh iya, iya beneran yeuh. Gara-gara maneh salah ngobrol urang yeuh. Salah acuk-acukan kemana-mana. Alah, gara-gara salah obrolan, kampak sampai ke Arab Saudi kan itu hiber. Aduh, ampun, ting.